Ingat, hirup di alam dunia mah kudu daek sabar. Dimana lamun di balayan ku batur, didolim ku batur, sabar. Selama eta jalma hentem mantap karugi genting ka urang. Sabar. Kumaha Haji lamun diajak ngajak gelut. Lamun aya nu ngajak gelut, geus urang mah mangsa ayana bae. Hampura kakak kula mah teu wani. Gitu. Geus urang ngeleh bae heulana. Ngeleh bahkan dijelaskeun, diterapkeun cek agama. Urang eta di mana lamun aya nu ngabalayan tadi teh mundur antep. Teuing karena kuari inggis loba jalma-jalma budak anu ngabogaan ilmu anu teu paruguh masyaallah. Geus karu maneh di dieu masanten sing nu endah, jaga akhlak, jaga awak. Oh, mun Kang. Aing geus karti mah dong kitu. Kuari eta teh seuseun baju ka haji. Ayeuna kumaneh Bung? Kuari eta keur ngapalkeun. Geus ngapalkeun mandi salat. Agar kana ditu. Mun Haji. Anjir lah, rokok yang sebatang deui. Banyak bangsa. Biar mangsa ya. Santri tuh. Mana? Enak ya. Enak nih Kak. Minta duit. Duit. Kak, bilang ketemu gak ya bisa santri ya. Santri duit moga. Kak rokok bisa gede-gede. Mau meredak aing. Mal, Kak itu bukan naon. Tepok kan dia. Embat ayo. Kak, sing sadar Kak, cigura bagi sing sadar. Sok makan kolot. Bang sadar. Sing sadar kali itu. Bangsat. Tas. Sadaqallahul adzim. Kek. Sindut ke mata ngaji ya? Boge nyeri awak Kak Haji. Nyeri awak kunaon? Ku digebugan ku permen anu di sosompang teh ageun. Digebugan. Mohon Kak Haji. Di balai ge ngagoler bae. Astagfirullahaladzim. Mulai deh kudu dibereskeun. Bejakeun ge ka Sindut. Tidak karo kaji ya. Mohon Kak Haji. Hari gitu weh. Ayeuna gerak ka gerobong. Gerak gerobong. Hayang nanaon deui ieu para preman. Selalu aya bae kana kayulupan kula. Astagfirullahaladzim. Moal endah kudu dibereskeun.